Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat para wargi sadayana, mudah-mudahan urang aya dina sehat wal afiat, istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngalajengkeun ngaji ngaos kitab Safina. Alhamdulillah ina lebat kana fasal syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Salim bin Sumer al-Hadrami rahimahullahu taala fi kitabih Safinatin Najah, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu taji pasal syurutu takbiratil ihrami, ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram. Sittata asyara eta aya 16 syaratna takbiratul ihram teh 16 seueur geuning nya. Antaqoa kahiji yen tumiba takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu. Kahiji takbiratul ihram teh kayana keur nangtung dina salat fardu khususna. Wa antakuna sareng kadua yen kudu bukti takbiratul ihram bil arabiyyati eta ku bahasa Arab, teu bisa ku bahasa Sunda, ku bahasa Indonesia nya. Takbiratul ihram kudu ku bahasa Arab. Wa antakuna sareng katilu kudu bukti takbiratul ihram bilafdzil jalalati eta ku lafaz Allah wa bilafzi akbari babil lafzi akbaru jeung ku lafaz akbar. Jadi Allahu akbaru, Allahu akbar katanya. Wa tartibu jeung kaopat kudu tartib bainal lafdhaini di antarana dua lafaz Allah jeung akbar kudu tartib. Menurut madhab Syafi'i kudu tartibnya. Wa ala yamudda jeung nomor kasabarannya urang tinggal di dina tengahna. Wa alla yamudda jeung kagenep ulah manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lafaz Allah. Teu meunang Allah tapi kudu Allahu. Nomor kagenep tah teu meunang manjangkeun kana hamzahna lafaz Allah. Terus nu salajengna nyaeta wa adamu maddibai akbar jeung katujuh teu meunang manjangkeun bana lafaz akbar. Akbar teu meunang nya. Wa adamu maddibai akbaru jeung katujuh teu meunang manjangkeun bana lafaz akbar. Jadi akbar teu meunang. Wa alla yushaddida jeung kadalapan ulah nasdidan si jalma alba'a kana ba'na lafaz akbar teh. Wa alla yazida jeung kasalapan ulah nambahan si jalma wawan kana wawu sakinatan anu sukun anu paeh au mutaharrikatan atawa anu hirup bainal kalimataini di antarana dua kalimat Allah jeung akbar teu meunang nambahan wawu. Jadi sapertikeun Allahu akbar teu meunang. Nomor sabaraha tadi tanya. Wa alla yazida jeung teu meunang nambahan si jalma wawan kana wawu qoblal jalalati sameme lafaz Allah. Ta nomor ka salapan teu meunang nambahan wawu sameme lafaz Allah. Wa alla yakifa jeung ka 10 teu meunang eureun baina kalimatai takbiri di antara dua kalimat takbir. Teu meunang eureun nya. Waqfatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasiratan sareng eureun anu sakedeung. Ta nomor 10 teu meunang kita Allahu narik napas akbar atanapi ayeuna eureunna anu lila Allahu eureun lila akbar teu meunang. Eureun nu sakedeung ge sarua teu meunang Allahu akbar. Nah teu kacinya teu sah. Wa yusmi'a sareng ka 11 yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina sorangan jami'a hurufiha kana sakabeh huruf takbiratul ihram. Kudu kadangu sakabeh huruf takbiratul ihram teh. Nomor ka sabaraha ka 11 nya. Wa dukhulul waqti jeung ka 12 kudu asup waktu salat. Naon nya.
Wa dukhulul waqti mah ka 13 berarti. Ka 13 nya tuh. Wa dukhulul waqti jeung kudu asup waktu salat fil muaqqati dina salat anu ngabogaan waktu. Wa iqamuha jeung ka 14 kudu tumiba itu takbiratul ihram halal istiqbali dina tingkah mayun ka kiblat. Wa la yukhilla jeung ka 15 ulah nyacat si jalma biharfin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Wa takhiru takbiratil ma'mumi jeung ka 16 kudu ngakhirkeun takbiratul ihram na ma'mum an takbiratil imami tina takbiratul ihram na imam. Apunten hadirin tina masalah nomor-nomorna nya eta mah disesuaikeun we pokona aya 16 syarat takbiratul ihram. Nu mawi kadah ka tengahnya urang hoyong terang nomorna teh tuh. Maka di tengah mah jelas kitu nya. Upami kitabna dua warna mah raos tah upami beureum sareng hideung jadi katinggal mana anu matan mana anu syarahna nya jelas gitu. Hapunten anu kasuhun mudah-mudahan tiasa kaamalkeun kurang sadayana intina mah upami urang takbiratul ihram kada sesuai sareng kaidah tajwid nya kada sesuai sareng kaidah tajwid jadi insyaallah takbir urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.